Dia. Ini kan ada rekan samping. Naon? Mulung yuk. Oma deh, ngomong nanti siap. Mulung yuk. Mulung kandi. Tadi ya, kanu di rapalan. Di rapalan. Lumayan, sok kayak atus ekot. Masuk tuh ideng. Ideng, berapa nanti pakai layar. Kami itu laparen. Maksudnya mulung duit, tas sabun. Sabun, mulung duit. Mah bisa dan si Inah baru tuh bukan nang ngari bodi kan di sabun sakilo. Orang mah jauh tuh batur. Kalau ada geteuing, Sok sarekan kudu pasti parah ieu. sarekan. Tapi temenan. Ngalaman mulung wa. Batin maksudnya kumaha? Batin nilai teu meunang keur mah. Mulung duit, prak mah. Ya Allah das. Patuh cinggirna. Kan papa. Saya enggak dijasa. Sorangan. Siapa yang sakun? Prok di jalan. Gitu hanya si Asih. Naon-naon. Si sakun. Kumaha? Banyak lah dia geus sakit papa sekarang. Udah. Oh. Yang balikan deui nya kadekna. Oh. Entah ada geus saya tekin gindas, terang yang masak teu naon da baikna. Atuh. No siapa puli ka bapana? Aing ku beli nya. Atuh heueuh. Ini deh bapana. Tak keur gawe diwawari. Keur mapok kari gitu. Pak, kumaha ngaranna? Kami mulung duit gitu, heuh kalandeu cicina gitu, desok teh mareun. Bisi pajal jeung si Oleg, bisi pajal jeung si Sokun. Aing ku beli nya. Heeh, sepulinya. Kalau setiga mah di dieu. Tak gini. Kajen dek kami mun mulung jeung iwi kalanda. Kari mulung-mulung bae ge padu ka meunang. Kamun teu meunang. Atuh kajeun lin rezekina meuh. Kasanya aku beli deh ka iwi ya. Kajen cenah ge padu ka meunang. Ke lamun teu meunang lain rezekina berarti geus dizinan kajen. Geus beuk bisa gebuk. Nan. Perak, sarang perak. Udah. Tiga lalon. Naon nih? Yang mulung duit kan karena pengantin sade. Pengantin di dia di lande. Mulung duit ka pengantin lande. Nah. Paling geus dirapat kita sampai nyeunatan deh. Ih. Tahu deh, nyeunatan mama. Tahu. Aing ada yang enak ngawin pun. Jonathan. Salah berarti aing. Nah makanya bisa ketinggalan sok Jonathan mah tereh. Cerita wa. Kita ke kebun bae aing sih. Atuh apa lawan padahal geus mun mama. Naon? Si Olik. Ku Mas Olik. Masakan abi kami. Si Olik mah tekan kawin. Heeh. Si Sokun surung gosan. Heeh. Balenar. Ku maksudnya bener nah, cek dia mending balik dikasih Sokun. Jadi minantu ibu apa kasih Olik dengan ketampanan yang maha apa enggak sih bapak Sipan? Ngerti aing. Bapak si parah mah ampun. Secara nafkah lahir batin kurang. Kurang. Nafkah lahir yang kurang. Masih bisa ngutang. Enggak suka banget Nafkah batin yang kurang. Duh mana tahan. Puja. Tinggalin.
Das, tadi gerak. Naon? Iya. Eta belis bawa tadi boga urusan jeung aing. Bulas belis jalma, bulas belis. Atuh bentukna bae nu jalma sikapna mah kawas belis. Bawa ka dieu. Ah. Gue sama cuma. Enak on dewek. Kebeneran aing ngaprok jeung dewek di dieu. Dewek boga utang ini ka aing. Tangan. Malah risih keur ieu motor mogok yang beli bensin. Ya, izah. Bensin naon sih? Ya, atuh motor lu pernah bensin yang digantian. Atuh bensin kayaknya kayak 10.000 deh. Ya ampun perhitungan. Mantap, arahnya mau pedas. Oh lalaki ngetu. Selain masalah bensin tak ngitung tak kemana. Aing ini yang beli kuota ya bea kuotaan soal HP na. Mit. Mita. Atuh muluk pancok menang ikat ribuan atau seribuan. Iyong sih, sekali mulung duit menang 200.000. 15 kardus menang kudu WKB sabun Oh, sinon. Ya atuh saja deui ladang bulung mah dikumpulkeun jeung sukan nyawer. Nyawer saha? Nyawer aing. Ari kawinnya. Atuh heueuh. Narista. Iyong sih, ampun sih sabun. Enggeus aing tadi bayar. Aduh teman di mana wahi kami lagi mulung duit. Alasan. Kami yang mulung duit tak kali akan ujangannya. Oh. Geus ulah nyamuk teuing. Udah. Mas saya udah. Kamu kan kumaha gila tunggu yuk. Pembalikeun sandal, pembalikeun sempak, pembalikeun anu hantu yang digantian. Hijrah berarti. Hijrah banget sangat. Karena gue masuk padang di makabi gantian beasna. Buat ibrah bebendengan sama ayeuna aya mun 3 kintalan mangga giling. Kami mintai mah kasih sok. Kita sih di BM masih tek mulung yo. Si tempunya nyaurang. Mesin ka ido. Kumaha di dieu? Di siaran. Kadang Oh, sampai gitu. Ida siara ya. Sesi nyahonya das. Nah, Si Sokun. takun semua. Si Sokun kasih dus tiwi. Nama bebenana kasih dus tiwi. Oh deh, Pan kasih sih? TV. Si Tarsim lagi diputuskan. Urang leuweung batak ada bogohon kasih Sokun. Bobocengan huhujanan, tinggal mesra-mesraan, ciprak-ciprak mah. Tak yang mutun arasin bokelek. Tas tari di lok wah. Biung bawa tas pemula bawang minta sabor bangkok. Tiga terdas dia ya. Geus tur jara di Wisna. Ya minta sama dusta ampun nih dan kirang dapat ngegelisna mungkang aya huisan. Atuh mesti rang dawa Wisan. Rang nama bebas huis lalu lintas. Atuh udah dipikok bae. Ih sakit dengan sih. Kenapa sih ada? Atuh hoo. Tuh dipikok mah barodas. Keur ngarandakeun naon sia sih? Ngerandakeun semodana sasaliwahan. Naon nu sasaliwahan? Sandal. Kami keur ngerandakeun ieu. Berkat sasaliwahan. Atuh jeung ekan di sini deuk paling gawane di Bawari. Ek balik. Balik. Atuh kari balik geus adi Hujan. atuh dewek na motor ti heula wa. Maka paling ieu ke Ngadaguan kami nya. Kayak tak dong deui. Bener. Oe. Dan kieu. ada gua. Bebas. Hah? Ada gua Hujan. teu. Tuh, tek ngadaguan Atuh ieu. kudu ditutuhi. Bari naga mending kene balik di kaditu ai gawe nama sih mah. Ka Bawari. Hujan. Hujan wadah. Doh, dicilik bae. Iya, tama ampun sieun abi kasih sokun deui sih. Yang hu. Keur ngalaman kanyahoan kami na kerembang burastina. Romantis sarawa diicilikan kan dige. Terus aku tanya para amit-amit romantis. Munggang pirah yang meuli eta ge deungeunna pindang ti Malahayu pindang Jair. Oh, Teu duit nyebutna das. mustahil. Padahal ai meunang naon badek? Macek si Naon? age ti Bumini. Naon? Pedan sok warasaan. Pahitnya. Anu sisitna ting jere beg-beg jog bibir si itu. Iya gatul das. Hujan das kumaha urang ieu das. Balik nan. Mindah heuh. Oh nan. Geus naon? Nah. Kita ge balik mah. Loh. Kadi jalan ieu. Ih ngubang. Bukan mah kali itu.
Larani ngati kayak kebakar geni. Panas sing teu krasa ora eling apa-apa. Apa sejen? Anggut cukup. Nasi saja kani. Yo, ini hujannya bang gede. Wah. Bosan banget. Apa bilang sih? Sempit boy, yaudah. Itu kan jelas ini sempit lagi dah tenaon. Yuk tadi yo. Aku mah deui. Hello. Utang can dibayar. Iya. Keur itu ngomongna cenah minggu hareup. Ayeuna sama geus minggu bing sama geus sabaraha minggu. Badan. Dengekeun ha. Badan-badan aya ngaranan. Badan bae. Eta badan sia. Ieu, dengekeun. Anu ngaranan jama bebenean. Eta naon geus kabawa palid. Sia merean baju, merean underrok, traktir ABC segala macam. Tapi geus perhitungan ieu lelaki mah. Masa saya hitung-hitungan hanya karena sudah bisa bersatu dengan saya? Tuh. Iya, kumaha maksudna? Si Oli kan ka abdi geus merean anu kuahan teh pernah dihitung si Asi. Cowok model naon dewek sih? Model trapesium, yang kerucut. Emang ai kurcut nu kumaha? Nu kitu. Bonyong. Di sini aku nu minta. Enggak age, bata duit ka dieu. Aing lalajo burok. Tak tuh teh kami mah. Atuh geus kieu bae heuh. Ka dieu dewe ka dieu. Heh, ka dieu. Dibayarin deh, Pak. Oh. Yang sih. Ende. Dia. Enggak, kumaha? Panek dibere. Bare-bare naon? Duit ka dieu duitna. Duit, teh yang duit. Ayeuna duit bae urang mah lalajo. Kayak Saya kira ka dieu. Yang dibayarin dah. Hah? Serius ka dieu yang dibayarin tante. Bare naon? Ini ka dieu duitna bayar. Atuh tadi, kamu main ke rumah? Kamu nginep di rumah? Ah, alasan tama modus, modus. Saya mikir Abi perempuan naon. Bayawak. ih, bayawak. Anjing. Itu jangan sama modalnya dah. Tapi suami macam apa Rosi eta? Rosi kalahan. Aduh,